paingan jadi hargaan ku batur da geus teu bisa ngahargaan diri sorangan. Mandang ka diri batur teh cing sarua mandang ka diri sorangan. Ada bener. Tah eta teh merkosa karya sorangan teh kitu teh. Bener. Ulah wakan nyalahkeun batur. Orang batur gini kan. Ihdina siratal mustaqim. Naon teh Kang? Eta teh unggal salat diomongkeun dina Fatihah. Kumaha? Hartina teh muga Gusti nuduhkeun kana jalan anu lempeng nu matak di mana siling cilaka teh ulah nyalakeun ka pangeran. Da pangeran mah mere beja teh lalempeng anu mengko teh sia. Paingan coba cilaka atuh. Ai ku pangeran geus disadiakeun jalan nu lempeng sia mah rengkol wae nya puguh ti kebrus. Di tulisan dina togong truk utamakan selamat dina togong truk nyelap teh mah. Ai supirna balanga mah ngarti kusruk. Anger cilaka. Eta utamakan selamat memilu nongeng deh. Dai Allah mah maha dina sagalana maha adil. Kabeh oge dirizkian nu iman nu teu iman oge. Contohna urang boga balong kumaha wur weh eta para blauk teh dikabalongkeun tah anu dibalong teh urang teh maksud teh pan mara blauk emas mujair milungakan impun milungakan kaburui-burui kakeuyeub-keuyeub milungakan bener orai kadut oge milungakan ngilu malah nu diparaban ku urang teh tak orai kadut teh ngahakan deui tah kanu diparaban ku urang bener kabeh milungakan tapi di mana dibedahkeun engke kumaha dipisahkeun pan kun bogana tah ieu mah meureun lauk emas simpen age di ditu tuh dinu herang caina ieu lauk emas alihkeun ka dieu tah ieu mah mujair tah ieu mah orai kadut di podaran teh mah atawa ieu mah keuyeub tah ieu mah keuyeub tah dikitu sia sok akhir tina pagawean teh bener kan nya ai rezeki mah ngilu dahar teh milu di dunya mah dahar kabeh oge boro-boro kitu sasatuan nu mata kumaha atuh sangkan ulah urang ulah dijejek engke di akhir ulah dipek-prek engke di akhir ti ayeuna kocorkeun deui tah rejeki teh lamun urang meunang rejeki sok jakatan 2,5% saat sana dibikeun ka anak jeung pamajikan ku urang ku pamimpinna ku lalaki nyaeta bagikeun heula jakatan bersihan heula kakara bikeun ka anak jeung pamajikan hartina eta anak jeung pamajikan teh teu diracun disalametkeun itulah lalaki nu bijaksana ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'i ari paming ai lalaki teh pamimpin ti eta awewe tuh nu matak panggede-gedena ibadah teh maraban anak jeung pamajikan ku rezeki anu halal bener kan saeusna ka pamajikan kocorkeun eta rezeki teh ka dulur anu teu mampu kadulur ka tetangga saeusna ka dulur tuluy tatangga saeus tatangga tuluy kanulian disebutna sedekah jariah ka masjid mah nya anu bara main mah mana moal rugi geus salamet teh nu aya sabab urang barang bere teh teu beda ti urang maledogeun bal kana temok bledug bledag deui ka urang jadi syakur pagawean urang boh hade boh gorengna bakal balik deui ka urang contohna makan urang keur cicing di sisi jalan cing aya jelema nu ngaliwat ceuk urang teh kemana goblok kumaha teh malna teh lain di teh mah tak goblok anu dikaluarkeun ku urang teh balik deui ka urang eta nu ngaliwat teh malik ka urang nyamperkeun jekuk we kana beungeut urang tak goblok nu tadi teh balik deui teh kana suka ngiring teu jaga-jaga teuing si orang kumaha ama perbuatan ceuk pangeran oge sanajan sagede siki sasawit bakal karasa deui bakal kasamper deui bener
nu mata kumaha atuh carana qad aflaha man jakaha bagja pisan keur manusia anu geus bisa ngebersihkeun hatena ulah aya eta Kang ditema deui ku hadis khairunas anfa'u minanas panghade-hadena jelema anu mawa manfaat deui ka jelema tuh eta pang nuliskeun teh Kang Wani pek pikir perlu dicatat ayeuna sila lain gamelan dalang si lain mah kari ini tungku bari ini di mobilan teu mikiran modal sia mah kari ini timah teh mah bere dahar kudu hajat ayeuna aing ngiga ngahibur di dieu ku sia dipegatkeun eta teh sarua jeung megatkeun ti koro ngomong gitu si orang geus teu ngawiwirang batur sia teh si orang geus teu bisa dibanyolan menggorengkan ke sesama hirup ulah kitu pinggan mah moal jangan menjatuhkan nama baik saya moal sakali-kali deui ya nama ari sugan teh moal ngamak tadi namanya teu ngamak aing mah ngabejaan di dunya mah saling wasiatan mapatahan sabab ciri nak manusia cek Allah pangandikan Allah ciri nak manusia teh anu kersa di papatahan jeung kersa mapatahan tak eta ciri nak manusia tah lamun teu kitu rametuk bayangkeun ku sia derajat manusia bisa jajarkeun jeung rametuk ku Allah bongan saha bongan urang keneh bongan bangkong kacai teu dimanikeun bongan hirup bararohong pasini teu dijadikeun nya